Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang ngadangukeun ceramah Abah full 1 jam. Yuk urang simak bareng-bareng. Lamun urang nyaritakeun paeh, horeng paeh ge okos panen. Di Karawang aya panen, di Bekasi aya panen, horeng paeh ge aya panen. Kuari teh keur panen paeh. Usim di mana-mana kuari teh loba jasa nu paeh. Rumah sakit ieu geus pokona nu can paeh ge dipaehkeun bae. Ieu usim paeh kuari. Masya Allah. Wallahu alam aya sabaraha aslina di Indonesia nu paeh tapi catetanana geus sekean. Ieu kan ngaranna panen paeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sareng puji ka Gusti anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisanageuna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsba tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para habaib. Alhamdulillah dina saah ieu aya sababaraha habib, terutama anu palih katuhu sim kuring, Habib Muhammad Nuh di Cisoka. Oge ka para keluarga wabil khusus sahibil musibah Bapak Haji Agus Salim. Alhamdulillah saya aya di sebelah katuh sim kuring. Urang doakeun mudah-mudahan keluarga almarhumah dipasihan kasabar
dipasihan katawakalan sehingga perubahan kumaotna almarhumah sakumaha doa Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala taftinna ba'dahu ulah ngajadikeun fitnah ka urang kabehan keluarga khususna ba'dahu sabada mautna si mayit. Di belah kencakula aya seseorang anu aneh. Nampak keanehanana. Sebab urang lamun neuleuh awewe rangda. Boro-boro lalaki awewe ge aneh pasti rangda cak awewe kene neuleuh rangda nyana ge nyahoeun randa kajen kukumaha tampilanna beda ieu ge kan beda tampil prima sebab barang jualeun mudah-mudahan nu aya di belah kencakula tereh laku kurang amin berarti kurang ngadukung ya bisi aya di dieu randa umur 99 tahun Asmaul Husna gitulah kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang muni ieu geus aya catetanana fi kitabin mubin di lauhil mahfuz kudu kumpul di bumi almarhumah dina raraga ngabesuk ngadoakeun ka anjeunna anu geus aya di alam barzakh anu alam asli alam pangbalikan urang sarerea kabehan urang bakal balik ka lembur asli urang jeung rindu urang rindu hayang geura balik komo nu geus kolot hayang gegeraan jasa ulah ngadenge di Haji Pendi asa geus teu betah jadi ieu hirup sebab eueuh ragapeun hayang geura balik anehna sakitu geus sering urang tahlil sering urang nyalateun sering urang diundang ngadenge karena kemautan seseorang tapi tetep bae urang teh lamun ditanya daek mung paeh ulah urang nu ngora ulah ieu pangkolotna ku warji urang eueuh deui nu pangkolotna di lingkungan ieu kecuali nyana ge lahirna teh nyahoeun tahun sabaraha poe naon tanggal sabaraha teu nyahona teh mun ditanyakeun mah haji lahir tahun sabaraha eta bae cenah keur eneng tatanggal lahir jadi kan teh nyahona naon nah ieu lamun ditanya mah haji daek paeh tuh sakitu ge kolot sakali deui mah haji jal paeh teh ngeunaheun jasa pre salat pre puasa pre zakat pre haji pre segala-gala tinggal urang teh menikmati hasil daripada tatanduran urang pepelakan urang jadi ngeunaheun di jero kuburan teh yakin jasa Kangjeng Nabi ngajelaskeun ngeunaheun jasa daek paeh haji bolon canda aya kene we heran ning mah geus kieu atuh bari mage maji jamaah haji mah geus kolot hirup di dunia juga jangan ngaribedan doang ieu mah da gebung paeh teh da kumaha tuh bari mah kieu bae atuh lah kabeh nu aya di dunia paeh mang haji hirup ngising di dinya kieu di dinya daek
berarti jelema bloon teu boga kahayang. Atuh pan urang mah Allahumma amitna ya Allah bi mauti syuhada, amitna ya Allah bi mautil ulama, amitna ya Allah, menta ka Allah Gusti abdi teh maotan Gusti sakumaha para syuhada, para ulama, para solihin, urang makan menta paeh teh. Nah kuari mah haji mah teu kudu menta, diusulkeun ka malaikat Israil daek tuh kahayang sakieu dibawa ku aing rugi mah moalnya ieu. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun paeh, horeng paeh ge okos panen. Di Karawang aya panen, di Bekasi aya panen, horeng paeh ge aya panen. Kuari teh keur panen paeh. Usim di mana-mana kuari teh loba jasa nu paeh. Rumah sakit ieu geus pokona nu can paeh ge dipaehkeun bae. Ieu usim paeh kuari. Masyaallah. Wallahu alam aya sabaraha aslina di Indonesia nu paeh tapi catetanana geus sakean. Ieu kan ngaranna panen paeh. Kuari teh keur usim jasa ieu paeh. Ya Allah ya Rabbi tapi SPBU geus tara diangkat kuari. Geus aing mah SPBU bae lah. Embung teman pegawai Kipu Doli teman cuma SPBU tereh gesan kuari. Nah jadi sakitu geus yakin maot geus dihareupeun urang teh tetep bae teu leeh hate teh henteu daun kitu garana leuleus padahal maka fabil mauti wa izo cukup nasihat eta paeh geus lamun urang ngadengen nu paeh gegeraan hareupan ku urang kieu beta pandang ku jahoreng sia jenderal jeung modal horeng komo aing RT aing mah koit meureun. Kudu ditapakuran urang sabenerna teu saha henteu anu maha agung Kangjeng pupus Pak Harto dusugi paeh Gus Dur maot Haji Pendi koit bakal atuh kudu diakurkeun bahasa ge ai ka Kangjeng mah pupus ka Pak Harto mah cukup paeh ai ka ieu mah koit kudu diakur-akur atuh aja tukang beca pupus aya nu maot mana tuh palih ditu bumi Mang Haji Salim tukang beca pupus jadi pantes itu teu pantes kan tukang beca pupus tukang beca mah modar cukup atau paeh cukup paeh tapi lamun Ustad Fudoli cenah teh maot Haji Pendi koit jadi sabahasa nu jelas badek bahasa naon ge paeh-paeh kene. Nah kuari kan usim paeh teh tapi urang sieun ka paeh teh embung paeh mantek siap untuk di lockdown embung paeh menghindar dari mati urang cicing bae di imah masalah sieun ka paeh embung paeh boro paeh gering ge embung sebab aya penyakit corona eta adalah makhluk Allah anu abstrak teu kadeuleu saha anu pernah neuleuh penyakit corona eueuh maha kawasa Allah nyieun penyakit teu kadeuleu tapi dipekekasieun ku sadunya beuh pohara jasa di Bekasi mah pohara kasieunanana di Karawang komo di Tangerang mah sieun ka paeh teh corona na teu kadeuleu cicing bae di imah ai kanu nyieun corona na teu sieun padahal mah corona mah makhluk Allah anu nyieunna ai ka makhlukna sieun ai ka Allahna teu sieun kudu introspeksi diri urang aya naon sih di diri urang kunaon aing teu sieun kanu nyieunna sieunna teh ka makhlukna na mulai urang rada ditoelan hate urang hate goblok sia awak tolol sia awak boloon sia ku urang
urang lamun urang itu bisa kikituanan nyewa jelema coba aing pang bloon-bloonankeun ayo coba sewa kowe bloonkeun aing ai si ieu mah teu kudu disewa emang bloon aslina para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hebat lamun jelema geus ngebloon-bloonkeun diri hebat lamun jelema geus tolol-tololkeun diri goblok sia awak kunaon sia teh ai ka panyakit sieun ai ka nyieun panyakit teh sieun tolol sia awak kunaon ai ka polisi sieun ai ka malaikat Israil teh sieun goblok sia awak polisi ge bakal pae komo sia goblok sakali dia goblok kabehan asana nasehatan awak urang Masya Allah kari teu babari hayang sieun ka Allah teh horenganan teu babari teu mudah hayang sieun ka Allah ulah sagede urang nu teu ngaji sagede Ki Fudoli nu tadi ceramah ge can pupuh sieun ka Allah janya nama atuh nyebar undangan Pak supaya diondang penceramah ternama tamakan lain sieun ka paeh tamakan yang amplop ai si mah leuwih parah ieu mah ceramah teu naon teh yang amplop pan goblok mah atuh itu ona rada deres aya gawena ieu mah boga gawe iraha rek sieun ka Allah iraha nah ulah boga dongeng dina hiji kitab aya hiji jelema susah nu tadina bodoh kemudian ngadengikeun pengajian kaharti dina ngaji horeng bakal pae sanggeus sampai horeng bakal ditinggalkeun eueuh naonan ieu teh dunia eueuh naonan ieu jabatan eueuh naonan ieu kedudukan eueuh naonan horeng kemuliaan dunia mah horenganan bakal paeh roh menghadap Allah deres jabatan dibere ku Allah namun digunakeun pake ngagungkeun syiar agama Allah dibere dunia pake ngaluhurkeun agama Allah baka beramal jang dirina eta mah geus teu kudu dicaritakeun ieu kan mayoritas tapoh nyana terus bet tafakur akhirna bisa ngaji baca Quran bisa tafsir bisa pikihna jetu terus bagahan ngaji embung lobaan lain menerima siswa baru lain kos kitu mah juri mah kos kitu mah juri ieu mah aya ge baralik spesial anu sejen we ngaji bisi aing teu ikhlas beuh neangan kieu kos kitu hese neangan kiai kos kitu teh hese Waalaikumsalam di mana ya abdi di Karawang aya naon abdi emah geus teu aya bapak geus aya teu bubuh abdi teh ayeuna mendek ngaji bae tapi bari deuk sagawe-gawe hayang supaya dahar di kiai ngaji di kiai mantap ieu karak ieu aya geus ngaji sia di dieu mun aya dieu model sia bawaan ka dieu paehan aing tuh siapa kan goreng tungtung kan tolol asli seperti gitu mana pesantren modern anu susah ditarima yatim piatu ditarima selain di dieu mah di Cikarang pesantren Al Muhajirin yatim piatu loba fakir miskin ambalaya asal kadere susah bae guruna mabur lamun kiai geus ngawilah-wilah ieu mah sugih ieu mah anak si anu ieu mah susah dibeda-beda geus lain kiai akhirat kiai dunia ieu mah asalnya hobeh heulangan supaya orang bisa ngarendapan diri orang nah jelema nu tadi teh bisa ngaji ngawuruk nya masyaallah muridna saeutik balet jasa belet tadi teh eta Fatihahna kos anu dibacakeun ku Ki Fudoli teh ngalamin poe ieu bisa isuk poe deui poe ieu bisa isuk tapi guruna masyaallah ikhlas sadar tenang batur ge barisan ulah putus asa insyaallah bakal bisa
walaunan di pagahanan tina teu bisa jadi rada bisa jadi bisa kos gitulah jelema bijak. Nah dalam rangkanya ngawuruk seperti eta dengan penuh keikhlasan alhamdulillah muridna barisa ngaji nyanana ge belajar wauh ka Allah melalui sababaraha makom mimiti belajar tawakal teh supaya rada bisa ke bisa geus bisa ka dituna ke ahli ya Allah ya Rabb teu ujug-ujug bisa tawakal syukur teh kudu belajar heula mimiti belajar heula engke rada bisa engke ahli zikir ge zikir tadi dicaritakeun ku Ki Fudoli kudu belajar heula mimitina belajar engke rada bisa engke ahli. Nah ieu jelema nu tadi teh belajar di hiji guru Masya Allah datang ka hatena teh memandang dunia ieu hina akhirna nyana nyieun maisyah jang sapopoena ngalasuluh ke dijual terus pakai dahar anak pemajikan jeung santri ke ngalasuluh deui kaleuweung ka gunung hasilna dijual pakai dahar dirina pemajikan jeung santri Masya Allah. Nah kitu teh tak kitu tauna datang ka karasan nikmatna ngalasuluh karasa boga duit hasil ngajual suluh teh pake ngabiayaan keluarga jeung santrina nikmat geuna kebeneran aya hiji jelema sugih anu tatadina baji dorang tobat tatadina mah pokona mah di baeuna aya lenong aya nyana aya jaipongan aya nyana di Karawang mah naon karangarana lain lenong lain jaipongan naon ngaranna di Karawang teh di Karawang lain naon anu haju awewena dibawa punya teh ka ditu rongge nyahuannya saja Agus rongge tatadina di mana aya bajidoran di dinya nyana depak di mana aya main koprok nyana mah lain main naon kadang-kadang anu sok makan bandarna aju bandar mah mung rugi asal teu boga bejang mayarna dialungkeun kabeh nyanana indit blot teh bandarnya orang Cikarang bandarna tah kabelah dina mikir tobat datanglah ka kiai teh babari tobat mah geus be lobakeun istighfar ka Gusti Allah maca sholawat ka Gusti Allah mun boga keneh harta sedekah geus sakitu insyaallah komo di dinya geus kolot akhirna dilaksanakeun istighfar teureun-eureun sholawat kitu keneh aya guruna tapi ayo guruna makan kos istighfar di Karawang istighfar ongkos sholawat ongkos mentana dunia kan salah tahajud dia minta supaya sugih kan salah aing tahajud bae tapi teu sugih-sugih dia tuh kunaon kadinya jurusanana tolol nah lain gitu urusan tahajud mah tahajud jeung akhirat urusan dunia mah tani dagang ieu mah lain tahajud supaya dagang rada maju eueuh jurusan salah nah ieu mah geus rapih istighfar, sholawat, sedekah, istighfar, sholawat, sedekah, istighfar, sholawat, sedekah. Akhirnya nyana hayang manggihan jelema hebat. Cika lu sugito coba aing panggihkeun jeung jelema nu hebat mana sih? Mun wali nu mana di mana ayana coba aing hayang kapanggih. Aya nu ngabejaan tuh hebat mah kiai anu santrina lah paling dia aya we 15-20 haju nya nama teu daek disumbang ku pamarentah ongkos di Karawang bae di Cikarang pan tilok daek disumbang ku pamarentah tilok daekeun nyeun proposal hebat da eta kiai di dieu teh kos kararitu mun aya mah tah aya nu ngabejan tuh kiai itu tuh naon pagawean
nya nama ngalah suluh hasil suluhna dijual duitnya pakai ngebiayaan keluarga jeung santrina embungeun disumbang ku pamarentah kecuali ku jelema-jelema tertentu embung bae nu ngaran ti pamarentah emang haram henteu nyaritakeun haram embung coba hayang nyaho kehebatanana dituturkeun ku nyana kaleuweung meme asup kaleuweung nyana geus sodaqoh bae ka fakir miskin asal kapanggih jeung fakir tah miskin tah yatim tah hebat da eta jelema anu tobat pokona geus terkenal asal aya nyana pasti merek tinggal ieu kiai dah balik ti gunung manggul kayu geus siap bae nyana kieu ya sumbang ku aing kadeuleu ku si kiai teh adek nyumbang ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabb istiqomahkeun hati abdi pangrobahkeun ieu kayu supaya jadi emas sakitu bae abdi mah Gusti dipanggul we kuy begitu dipanggul ditahan ku sugih eureun ieu naon ieu lain naon ceuk coba turunkeun kayunya dijualnya geus kuari kayu ieu dibeli ku kula selanjutnya ulah neangan kayu ulah neangan suluh geus kula disumbang sabaraha kebutuhanna sapoe sabaraha kebutuhan nu lainna ditangkes ku tahu coba baecana terbuka dibungkus kayuna barang diturunkeun ka handap dibuka jadi emas cak dusugi teh jatuh aing kumaha sedekahna ieu emas masyaallah tah Haji Pendi mah hayang tah wiridanna kos kitu tah coba nak kiai teh wiridanna kumaha cenah kos kitu atuh emang nya mah cek urang Tangerang teh menyong-nyong deui deh akhirna lantaran emas kaget atuh geus teu daek sedekah lu sugih teh geus lah geus bawa bae ka ditu nu kumaha nyodaqoh halal teh jeung emas ieu guys tutupan deui ngadoa deui ya Allah ya Rabb robahkeun deui ieu emas jadi kayu deui bawa jual jadi kayu deui bali ka imah sakumaha biasa nu sugih datang deui ka dinya kula kaget ceuk baleharana ai eta unggal sababaraha waktu ka gunung atau ka leuweung bejana neangan kayu tapi geuningan jadi emas nu diteangan teh emas nah ieu teh kumaha lalakonna sakali ditanya teu daek ngajawab dua kali ditanya teu daek ngajawab katilu kali mah ngajawab ku embung-embungna kula dibere ku batur besi di akhirat handap martabat kula geus bae kula malah magahan ngaji bae saaya-aya tah neangan kiai nu kos kitu tadi Indonesia hese lain hese deui cak urang Madura luas Masya Allah ieu mah pan kiai lain lawan lain hayang disumbang deres kiai kene mah hayang disumbang ieu lain Masya Allah geus hayang disolawatan ke bae geus paeh ngaji ke disolawatan ku kami kabehan nyumbang tah ieu maknana jelema anu geus ka Gusti Allah mah henteu nyong-nyong kana dunia leutik nilai dunia ketika dunia dek dipetakeun masalah tetapi di jero hatena geus eueuhna naon Masya Allah eta nu sugih teh hayang guguru akhir geus kula mah pokona kajian kumaha gede dikukumahakeun ge ngaguru supaya hayang boga perasaan bener kos kitu cik eta kiai moal kuat geus ente bae usaha lillahi taala ente bae hayu bae teruskeun sarua engke ge jelema anu ibadah melalui ilmu ibadah melalui kamaripatan ibadah melalui dunia ibadah melalui tahta jabatan sarua asal dipakai ibadah bagi insyaallah henteu kula mah hayang belajar lantaran sababaraha kali akhirnya diterima belajarlah nu sugih ka kiai nu tadi geus belajar sebulan setahun Masya Allah sarua dibere pandangan hina terhadap dunia jelema lamun geus hina memandang dunia lain eureun digawe lain eureun tani tapi duniana dipake terus ngabangun agama Allah
letik dunia di leungeun manehanana pake ngabangun mushola, letik di leungeun manehanana dunia pake ngabangun masjid, letik dunia di leungeun manehana mun pake perang. Pan aya di peni mah di sisian imana aya mushola keramikan datang ka kuari. Imahna mah bagus, mobilna mah hebat, tapi musholana masya Allah hampir runtuh. Hampir runtuh. Ente izin ka mushola. Eta ieu jelema aslina mah orang Karawang atau orang Cikarang. Terus ibadah cunduk kana waktu ninggal kana mangsa, malaikat Israel kan datang menghampiri nusugih teh. Assalamualaikum. Salam sahaya. Cek malaikat Israel, kula bangsa langit. Bangsa langit. Malaikat meureun. Aya naon ka dieu? Diutus ku Gusti titah nyabut nyawa. Alhamdulillah. Masya Allah, rindu kula ieu ka Allah. Moal bisa kapanggih jeung Allah mun teu maot. Aya gerang-gerang. Henteu cek malakal maot teh kula mah ieu ka dieu ge deuk nawaran heula sekitar setengah jam deui maotna mah. Beusi hayang maot keur salat, beusi hayang maot salat lagi keur sujud, beusi hayang maot teh keur maca Quran, beusi hayang maot teh keur tafakur, pilih hayu gegeraan. Masya Allah setengah jam deh kek kula mandi wudu salat cabut nyawa kula keur sujud. Allahu akbar, pas sujud maot. Seperti etalah ahli-ahli Allah, seperti etalah ngeunaheun ditawaran maot teh. Mudah-mudahan mengaji balik di dia cepat-cepat malaikat Israel datang. Maksudnya nawaran hayang keur kumaha ngaji. Hayang geura ikrol di jelema loba ku hari. Ieu maksudna kehilatan deuk hayang naon keneh. Deuk hayang naon keneh ieu kan boga harapan berarti hayang hirupan deuk hayang naon keneh. Tuh. Deuk naon kan batur bae mun ditawaran maot teh. Kiai kumaha lamun maot siap atuh mantak zikir bae ge maca tasbih bae ge teh hanggeureun kapanggih jeung Allah. Ya Allah. Ini jelema suuzon jasa ya mah. Geus maot geus di bejaan tempatna bakal aya di surga tingkah maotna ditanya hayang keur kumaha. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Nah malaikat Israel wari ngadatangan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Salam. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu bisa asup ka dieu ka tengah imah ieu. Emang nu nanya panesat pang Kangjeng Nabi Ibrahim sugih. Nu mantap bisa sodakoh teh ribuan manusia teh kan sugih. Eueuh tanding Kangjeng Nabi Ibrahim kabarahanana lantaran sugih. Geus dihareupeun imana ge lain satpam maksudna tanya urang mana beusi butuh ngendong tuh di ditu beusi butuh dahat siapkeun. Ieu datang aya di tengah imah bae emang henteu anu nanya. Teu aya eta. Kok bisa ka dieu ieu izin ti saha? Izin ti nu boga imah. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim pan pula nu boga imahna ge. Izin ti nu boga imahna imah. Cek Kangjeng Nabi teu kaharti. Izin ti saha? Izin ti nu boga imah jeung ti nu boga imah jeung ti nu boga dunya. Ieu mah malaikat bareng. Malaikat saya abdi malaikat maut. Nek nyambut nyawa meureun. Henteu silaturahim. Masya Allah. Batur memahaji Kangjeng Nabi di silaturahimana ku malaikat Jibril. Kangjeng Nabi Ibrahim samping malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil. Insya Allah mengaji ke mal kebal malaikat Israil ke silaturahim. Siapa? Pokoknya Pak sing hade Pak. Nah cek malaikat cek Kangjeng Nabi Ibrahim malakal maut. Kabeneran keur ka dieu
ulama ndek nanya baik ndek nanya naon nanya cara nyabut nyawa coba kumaha praktekkan coba di kulo coba kalau batu gitu udah pakai ulin emang nanaonan ente bahaya nyaho ulah kita besi asup deui rohna kan ente hayang nyobaan mah cenah hayang nyobaan setik coba saeutik ente cek malagal batu kitu ulah pakai ulin teu beunang maot mangan sakali doang ai kitu mah kieu bae atuh aya beda henteu nyabut nyawa jelema soleh jeung nyabut nyawa jelema anu toleh atawa jelema nu kafir. Wah tuh aya cek bala kalbot jelas. Coba kumaha lamun deuk nyabut jelema nu soleh coba kumaha kieu cek bala kalbot Perem Kanjeng Nabi Ibrahim betah begitu bentar Masya Allah malakal maut berubah rupana kasep beih kasep nyasenyit cawadin ka kasepanana jeung kasengitanna neuleuh beungeut anu marah mah kitu Kanjeng Nabi Ibrahim ge molongo bae malakal maut ieu lamun kos kieu jang nyabut nyawa sain soleh amoh atuh ieu mah moal karasa nyeri ku neuleuh nu kasep bae ge mah kakasepanana geus keunaheun biasa ieu lah cek malakal maut ketika kula dek nyabut nyawa jelema anu ibadah ka Gusti Allah anu salat narapi puasa narapi zakat narapi tahajudna konsisten duhana kitu keneh Quran lain sakadar dibaca tapi diamalkeun rupa kula modal kos kan senang urang neuleuh malakal maut kasep urang kan lamun neuleuh nu jore modal kieu bae kan senep urang teh senep neuleuh nu jore teh senep masyaallah urang naik angkot kuari nah hiji jeung awewe nya jore nya bau asana orang maksudnya pan dek kebelah ditu asana ka karak 10 meter ge naik turun nah kalau katanya mau enggak geus pokona mah ganti mobil lain lantaran ieu nu di sisieunana ieu ge rada kaam loba ieu mah rada lain deui asana tah eta malaikat Ibrahim ge masyaallah senang jelema anu ahli ibadah maut ulah nanaon heula neuleuh malakal maut lagi senang yes cek malaikat Ibrahim coba lamun jelema anu maksiat kos kumaha coba perem malaikat Kanjeng Nabi Ibrahim bentak begitu bentak pingsan Kanjeng Nabi Ibrahim encananya canaon pingsan gelepek aduh cek malakal maut ieu aing bahaya ieu lamun teu hudang deui pingsan kebal oyak robah hudang begitu hudang cek Kanjeng Nabi Ibrahim malakal maut eta si rupa ku jore-jore teh buuk geus lain buuk kawat beungeut geus masyaallah hei pokona mah ieu mah kudu mah karasep teh kecuali si eta nu sejen mah karasep jore lagi jorenya hideung aya di nyana jore aya di nyana bau aya di nyana geus pokona mah pupurieun boro-boro dicabut nyawa neuleuh lagi geus teri ya Allah ya Rabb cek Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ieu model kieu jang saha ieu jang jelema-jelema mukmin tapi nu tara salat jelema mukmin nu tara zakat jelema mukmin tara puasa jelema mukmin anu geus nisob haji teu daek haji pokona teu ngalaksanakeun ibadah rupa kula model kos kieu masyaallah bayangkeun ku urang diri urang bakal manggih malakal maut teh kos kumaha mantep kula sering ngahadiran jelema nu maot geler ke cici aya nu senyum aya nu merengkeun ke senyum nah ketika hadir malakal mautna molongo mukminin mukminat mah seperti eta nah jelema teu ibadah mah seperti tadi tah malakal maut rupana model kos kitu cek Kanjeng Nabi Ibrahim coba
malakal maut lamun kafir kos kumaha mun kafir coba rupa kafir moal kuat cik malakal maut geus kula moal ngarupa jang kafir moal kuat henteu mah sakali coba ieu hayang nyaho doa moal kuat Ibrahim henteu mah hayang keukeuh kanjeng Nabi Ibrahim peureum atuh begitu peureum beuntanna saeutik-saeutik kanjeng Nabi Ibrahim kuat mah lain gitu saeutik-saeutik beusi teu kuat kakarakeun saeutik doang ge geus ngagolepak lantaran jorena 2 kali lipat tibatan nu tadi seremna 2 kali lipat tibatan nu tadi angkerna 2 kali lipat tibatan nu tadi nah iyalah jang para kafirin mah modal geus kitu mantap kafir mah deuk maotna ge aya nu lulumpatan di Tangerang makan loba Cina asal deuk paeh bae lulumpatan asal deuk paeh teh wah pokona mah geus rupa-rupa nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jang itibar diri urang bakal maut buah isuk bawa pageto pasti malakal maut datang rupa malakal maut datang ke urang modal kos kumaha nanti sing hade bisi aya assalamualaikum waalaikum deuleuh heula rupana aya di ditu ge tas gaji kos ge tas gaji kos ge budak leutik kan ngadengikeun bae kieu tah kebenaran bapana ngandung bapana jan pas giliran ka makna datang maghrib sekitar jam genep lah Assalamualaikum dibuka baik buka cek mana lawang buka begitu dibuka lulumpatan di imah kurang sih lulumpatan malakal maut mah emang gue tadi kamari gue ngaji cina jore jasa tuh jelma jore bareng itu mah bapak sia goblok ya Allah ya Rabbi. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hati-hati besi aya tamu kasep atau jore hati-hati ambeuna besi seungit atau bau hati-hati mun disuguhan ku urang cai mun disuguhan dahar geus teu daekeun lain si hade sebab dicoba ku urang mun aya tamu suguhan namun daekeunna jelema berarti jelema tah mah komo haju merkat mah teh mah jin lain jelema deui tah mah orang kan sok dibaca kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil alladzi waswisu fi sudur minal jinnati wan nas berarti kan aya setan ti manusia aya setan ti jin kajenting rupana manusia tapi jadi setan eta kul a'udzu birabbin nas modal kul a'udzu birabbin nas kul ucapkeun panjen Muhammad ngalindung abdi birabbin nas ka pangeran manusia Allah malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas tina panggoreng-gorengna waswasil khannas setan sahaya minal jinnati wan nas alladzi waswisu fi sudurin nas anu osok nyalirukeun ka hate manusia ti golongan jin ti golongan manusia jadi jin mah jelas aya nu jin setan aya nu jin lahir setan aya manusia setan nu modelna teh manusia setan teh sok datang ka kiai minta doa ieu kula ge sok mikiran sok minta doa teh setan teh tah nu kos kubaca da kita nu deuk calon DPR eta setan sebenarnya eta sok datang ka kiai minta doa goblok deui didoakeun ku Kitu Doli orang sarua setan meureun nya kiai ge kudu hati-hati mun datang-datang nu kos kararitu teh besi golongan setan besi tapi ai DPR nan bener mah untuk memperjuangkan agama teh lain setan teh jelema bener nah tapi lamun di luar nah naon ngaluhurkeun agama berarti ieu min jumlati setan naudzubillah min dzalik wa min dzalik na para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang bakal maut malakal maut bakal datang ka urang pasti jasa kadeuleu ku urang malakal mautna rupana bakal beda-beda nu ngabedakeun rupa malakal maut adalah amal ibadah urang amal ibadah urang bagus kasep seungit amal ibadah urang rada jore kasep tapi kurang seungit amal ibadah urang na jore deui malakal mautna amal ibadah urang na jorena ge jorena deui malakal maut kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ngan ieu mah ala kadar supaya urang ngeunaheun menghadapi maut ngeunaheun menghadapi kubur
ulah eureun-eureun maca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir memeh sare maca surat Tabah. Hanggeus eta tamah. Boh cenah kieu teh mah. Lain bantrak-bantrakeun teu maca surat Tabarok wa tamah. Aduh. Atuh. Lamun henteu maca surat Tabarok, maca bismillah bae 1000. Tuh, sia mah hese pagahan. Maca kulhu kitu kulhu heula kulhu 1000 memehes. Atawa bismillah 1000. Emang dasar meureun pijoreun malakal maut nya. Geus gideg bae cenah. Atawa cara Kangjeng Nabi bae maca kulhu 3 falak hiji nas hiji tiupkeun ka dieu usapkeun ka awak kabeh hiji dijaga awak urang keur sarekan teh nyaho aya bayombong besi asup ka ceuli aya sireum besi asup ka ceuli nya aya WA asup ka ceuli ieu kan sarua leuwih jahat tibatan sireum WA mah eta sireum oman kareap karawat bisa ditepak WA mah kan waduh tatadina tunduk jadi henteu kan masyaallah bibirna doang nya teu kuat ieu kering aduh deres barakena mah geus kolot goblok masyaallah nah eta kan kos kitu teh coba atawa lamun aya kifudoli mah azanan pun ceulina azanan nu di azanan bener nu ngazananan kitu bener ya Allah ya Rabb ulah disepelekeun ya urang geus bakal maot ya tabarok mun bisa tambah waqiah mun bisa mah deui cara Imam Ghazali surat Kahfi jeung surat Yasin mal kaburu hees itu mal kaburu hees sama kos itu Imam Ghazali mah surat Kahfi kemudian surat Yasin tabarok waqiah karakul 1000 masyaallah nu mantak thariqah dari berbagai thariqah loba anu ngamalkeun di dunia hiji doang thariqah Ghazaliyah nu carang sebab pulnya nama 24 jam teh eueuh rehat ditinggali ku urang dina thariqah Ghazaliyah leundeuk saha ge si anu neruskeun anak eueuh rehat sabasakala qadiriyah masih enteng Naqsabandiyah kitu keneh qadiriyah wa Naqsabandiyah nu aya di Indonesia masih Rifaiyah ge masih Utsmaniyah kitu keneh Khalidiyah masih kena tapi lamun urang ningali rangkaian Ghazaliyah ya Allah endek sarena ge surat Kahfi Yasin 3 kali waqiah tabarok kulhu 1000 bismillah 1000 endek iraha hes tuh kan kan ai qadiriyah mah gampang seetik ya mah sare biasa bae ke hudang teu geuting mandi wudu nah paling ge zikir we salat 2 rakaat zikir HSDI gampang tetapi Ghazaliyah mah pohara hese teh mah geus bae teh mah nya lamun teu bisa maca surat tabarok kulhu 1000 teu bisa keneh bismillah 1000 teu bisa kulhu bae 3 paling ringan di Kangjeng Nabi sakali deui kulhu na 3 falak na hiji nas na hiji fatihah hiji tiupkeun ka leungeun 2 usah karak insyaallah hiji sakaratna kebabari nomor kedua ke di jero kuburanana aya nu mangjawab urang maot sanggeus maot terus dikubur geus dikubur talqin begitu talqin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa hayyun daimul la yamutu bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut cek Imam Subki di dinya urang hudang langsung nyekel oh mau bentak tatap innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah diu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur urangna di jero kubur nu maca talqin di luhur maha kawasa Allah kadeng urang mun masih kene hirup boro-boro urang di jero tanah di kamar aya jelema jojoakan teh kadeng
tapi geus maot urang geus aya di alam barzah urangna di jero kubur nu talkin di luhur kadenge mun teu percaya geura paeh ge coba ge kita aja begitu langsung idza salaka marbuka wa man nabiyuka ngadengekeun memperhatikan sampai selesai beres baralik nu ngubur datang memeh datang malaikat munkar nakir malaikat amal datang Masya Allah assalamualaikum waalaikumsalam urang nanya ya nu maot teh ieu saha ieu babaturan ente waktu di dunia ih jasar henteu boga batur kasep kieu ieu bak kasep amat ieu geus tenang bae engke heula ieu saha ieu teh salat 5 waktu puasa Senin Kemis samping Ramadan sedekah Rajab jeung sajabana tahajud duha dihijikeun jadi kula ieu teh malaikat rahmat ngaranna amal teh geus tenang pokona kieu bae ente mah tenang we sakedeung di bakal aya malaikat munkar nakir nanya kula nu ngajawab ente tenang Masya Allah keur meujeunna di jero kubur kos kitu urang aya nu ngabubungna da kumaha teu ngeunahkeun ngeunaheun datang walaka malaikat munkar nakir deuk nanya teh nyana geus aya munkar nakir di hulueun nyana geus aya munkar nakir di tengah nyana geus aya munkar nakir di suku nyana geus aya bahkan mun urang maca surat tabarok nage misah jadi malaikat khusus begitu nanya deuk nanya geus saha malaikat munkar nakir satpam ulah wani-wani nanya ye kalang dadana ya Allah nu ngajawab tabarok alhamdulillah kesusuk maca bae sia ngeunah bae potongan nya waktu situ ya kari tabarok ya Allah ya Rabb lailah carita tentang di jero kubur kabeneran jelema nu jore salat tara zakat kitu keneh dan lain-lain sebagainya amalnya dihijikeun mabok zina judi main remi naon deui teh batur remi teh tuh domino naon deui cepet naon deui cepet sebutan bae menyebut bandar meureun ya ya Allah ya Rabb begitu poek di jero kuburan bayangkeun nu tadi makan caak dimantak doana ge eta Kangjeng Nabi ya Allah ausi madkhalahu dan lain-lain sebagainya nah ieu begitu poek jol jelema nu kos kitu aya remeng-remeng rada kadeuleur mah ieu saha ke ieu saha ieu jore amat ieu batur sia asana kula teu boga babaturan kos ieu paling jore ge Haji Pendi kok ieu jore amat ya sia ieu batur sia batur di mana aja kalau mah teu boga batur geus salat sia henteu aing puasa henteu aing zakat henteu aing sedekah tilok aing haji henteu aing tah amal-amal sia ya mabok ya zina ya judi dijadikeun aing sakedeung deui sia bakal aya malaikat munkar nakir mawa pentungan sia aing mah teu tanggung jawab rasakeun ku sia bayangkeun ku Masya Allah kan nah iyalah hati-hati orang bakal jasa seperti eta malam ieu sugan jadi itibar ka urang hati-hati sih hade urang bakal menghadapi maut amal urang bakal dibuktikan ku Gusti Allah bakal jadi batur urang sakumaha anu dijelas-jelaskeun yatbaul mait salasa hiji amal nomor kaduana dunia nomor katiluna ahli nu dua indit balik nu hiji jadi batur urang terus be mimiti asup ka kubur datang ka terus ngebaturan urang ka mahsyar terus timbang amal batur urang terus bae nutur-nutur urang bae nu eta bisa dibayangkeun ku urang lamun batur urang joreng terus nutur urang bae mana teuing isina mana teuing sieuna mana teuing mulai ti ayeuna urang rada dibuka mata hate urang mumpung aya keneh waktu sing hade nya urang ngenali ka Gusti Allah ku cara urang guguru kanu geus nyaho ka Gusti Allah urang baca sholawat ku guru kanu geus bisa maca sholawat urang salat ku guru kanu geus bisa salat
urang endeg zakat guguru kan geus bisa zakat aya aturan-aturanana supaya urang maot aya dina ngalaksanakeun syariah tur ikhlas intina urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai gambaran ti mimiti malakal maut tadi datang kanu soleh, datang kanu toleh, berikut anu kafir sihada diri urang. Kemudian di jero kubur bakal aya malaikat amal, mun bagus ngalana malaikat rahmat, mun jore ngalaina malaikat adab. Sihade ieu di jero kuburan urang nu bakal maturan urang saha. Nah, malam ieu urang tujuhna Ibu Haji anu sakumaha geus maklum kabehan tanda kehadiran jelema ribuan ieu adalah undangan ruhna. Lain sembarangan, sebab jelema diundang ge lamun teu nyambung rohna mah. Lamun kula nyaritakeun tentang seputar ruh, kula tim mimiti hadiah tadi geus rada lain deui aya naon jeung kula ieu tah. Geus moal panjang-panjang dicaritakeunana na ieu undangan daripada ruh Ibu Haji. Alhamdulillah. Nah, haja-haja coba urang undang saha bae lamun teu nyambung rohna teu ceuli datang ka daek daratan bae. Lain sembarangan urusan berkat, lain sembarangan urusan dahar, lain sembarangan urusan ceramah, tapi urusan ruh Ibu Hajina anu terbukti kuari urang kaondang ku anjeunna kulangan sakadar nyambung lidah ti anjeunna sampaikeun bejakeun tadi kubur teh seperti eta seakan-akan kula teh ieu teh jaritakeun Ibu Haji bejakeun ka umat, bejakeun ka keluarga, bejakeun ka tetangga kabehan paeh teh tah seperti eta sihada ya urang. Nah, lobakeun tobat ka Gusti Allah anu pernah mabok naudzubillah min dzalik, tobatan ya Allah ya Rabbi. Ngeusan kuari mati mimiti ayeuna geus moal mabok deui boga duit onggoh ulah kos kitu aslikeun tobatna masyaallah. Siapa biasa sok bawa awewe di ditu teh di Kalinaon karena Kalimalang. Siapa sok ka Kalimalang eta tanggung jawab bupati eta berikut RT mah. Atuh Cikarang mah cukup jang siksaeun urang Cikarang aya Kalimalang bae ge. Eta teh urang Tangerang pindah ka dieu sebenarnya mah. Nah, sia biasa teh mah urang Kalimalang ku iman teh. Kumaha atuh? Emang kunaon? Saleuleus kieu deuk kumaha? Teh jadi tobatna mah ku kitu. Tobat aslina sehat boga duit tapi teu hayang. Sobat boga duit kemudian sehat tapi urangna embung sieun ka Allah. Eta karak bener-bener tobat panjang urang mun cerita tobat ieu mah geus bae lobakeun istighfar eureunan maksiat ka Gusti Allah. Komo ayeuna musim lockdown kieu mani ngalockdown sorangan. Nurutan cara ahli-ahli Allah mah cicing di kamar sorangan tanpa dititah ku pemerintah. Lockdown aing coba sorangan ya. Nah, hajakeun coba urang maca Quran coba sapeting hatam tah henteu. Coba kunaon di hareupeun TV aing kuat coba maca Quran ya. Kekerlekan kakarak 2 ayat heuaina ge geus aya sajengkal mah. Ya Allah ya Rabb aneh urang tertunduh teh maca Quran kaluar deui neuleut TV cenghar deui cenghar kok baju eaan mah cenghar biasa asup deui ka kamar maca Quran deui paeh deui aya naon teh di diri urang teu beukieun kana Quran maca sholawat teu beuki zikir teu beuki ruhani urang teh anu bakal menghadap ka Allah can beuki karena urusan ibadah tafakuran introspeksi sihada ye urang moal kubal deui kan bakal mararaot nu isuk nu pageton nu bulan hareup nu taun hareup kok nu geus kolot mah huis geus lain di hulu di dieu geus bisa jadi geus huisan sihada ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Ibu Haji geus ninggalkeun urang untuk selama-lamana, tinggal kenangan masa hidupna beserta suami tercinta, beserta keluarga, yakni anak-anakna beserta dulur-dulurna. Tinggal cerita waktu aya Ibu Haji mah. Tinggal cerita, mun aya keneh mah. Tinggal cerita, nyana dicaritakeun ku urang, nyanana geus aya di alam barzah. Geus berangkat meninggalkan dunia untuk selama-lamana. Antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahiqun. Urang ge bakal nyusul datangan urang kuburana. Wajib
mak minta Haji Agus nomor neng geus teu heula ieu nya kakak ge bakal malkobal deui atuh antum belana salakum badah waalaikum tabon kakak ge bakal nyusul sadar kakak Wanahnu alaikum tawwa ya nahnu alaikum tabun inna insyaallah taala bikum lahikun pasti jasa bakal nyusul bakal lahikun bakal nyusul bener kula mun diajak ziarah ku almarhum Abah sok make bahasa Sunda diajak deui ku mitoha di Garut pakai bahasa Sunda ngomong diajak ku ajakan imam make bahasa Sunda tapi khusus ngomong make bahasa urang kok bisa kos gitu sih nah guys apa keur carita jelema-jelema laluhur kos anu hirup bae biasa geus ieu kitu ke Haji Agus ge datang mak geus terang wae sih kalem geus ulah loba kumpulna mah geus disodakohan didoakeun engke ge ieu ka haji ge geus di dieu ulah mikiran ka haji geus ka haji mah geus aya di mana geus lepaskeun bae geus geus disadiakeun ieu di dieu geus siap tah kitu eta mah kan sakadar bahasa maot mah wallahu alam di mana wallahu alam bating di Madinah bating di Mekah bating manehanana keur nyaba di mana eta mah keur carita doang nu nyaho urang ya mata taksibu goda teu nyaho urang iraha urang naon isuk dipigawe iraha di mana maotna teu nyaho ngan sakadar bahasa hukum itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui ka ibu haji malam ieu urang diundang kuruhna sehingga orang datang anjeunna ge hadir di dieu neulekeun nya oh itu anak angkat aing cek nya ieu anak angkat kolot jasa leuwih kolot tibatan mah angkat teu kaharti aing mah sebenarnya mah atuh ngaku sorangan ya aya ge di ditu nini di Cilong teu diangkut teu diangkut mah angkat goblok nya nya tah ieu diundang berarti untuk membuktikan nya ayana lockdown untuk membuktikan para penggede ayana corona untuk membuktikan para penggede urang seperti etalah cek Gusti Allah deuleu ku maneh pemimpin urang ketika aya corona ketika aya lockdown seperti etalah adab-adabanana akhlak-akhlak seperti etalah lah ieu ge sarua diundang terbukti tah nya untuk membuktikan ruh almarhumah malam ieu nyana neulekeun ka urang kabehan hadir di hadiahan geus teu butuhun cau geus teu butuhun kue butuhna Fatihah karasa ngeunaheun cik Raja Abdul Qadir teh mah lamun aya jelema ahli Allah maca Fatihahna ikhlas jeung zikirna ikhlas la ilaha illallah hiji zikir nyana tis karasana ngeunaheun tapi lamun aya jelema zikirna loba muatan muatan dibaca la ilaha illallah cek sakaol nu mutamad panas cek yana teh geus teh singkirkeun cek ina teh karasana panas lagi ka dieu bae mah tetapi cek sakaolan teu ya tapi nu mutamad mah panas cek sakaol mah henteu da ieu mah geus urang mah belajar ditekeun panjang-panjang nu jelas mah geus teu butuheun dahareun dunya nya mah butuheunana doa anta ku urang tadi didoakeun karasa kunyana ngeunaheun tiis terus ya sedekah-sedekahna karasa kunyana tiis ngeunaheun tinggal geus jelas ibu haji mah maot ka alam barzah ya di naon gitu salat di pidiahan terus di tahlilan maca Quran di kuburan maca di dieu maca ieu mun urang sakumaha tadi ki fudhali saha nu macakeun Quran nah tinggal kuari bareng mungkin keur hirup keneh masyaallah ya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ingat ke jelema azan nu tadi ki fudhali aya jelema azan suarana jore tadi mah kan ki fudhali bagus ieu mah jore jasa suara Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar di Cipanas aing ngurut teh eta kos kitu adzanna nah tapi ikhlas aya nu suarana bagus Allahu Akbar tapi aya yang dibayar nah beda kan suarana bagus aya dibayar itu mah teu ikhlas
ketika ku jelema eureun sia jatuh ngeunaheun eureun keun azan deui engke lamun jelema teu ngeunaheun kadenge jeung suara sia mah eureun keun azan nya mah geus dorongan qalbu azan geus kumahanya bae geus eueuh maksud hayang kalem eueuh maksud hayang dibayar eueuh maksudna naon azan teh azan bae dina waktuna. Nah kebal aya orang Kristen neangan kafir Yahudi neangan aya nu sok azan Allahu Akbar teh mana imana itu emang aya naon kula deuk asup Islam tapi kunyana bae mendingan itu baik ipodoli bagus suarana agem nya mah henteu cenah henteu tertarik eta mah jang paranti pamer doang. Yahudi ge nyahoan Yahudi ge nyahoan masyaallah yang mah cenah hayang kanu ieu bae rahasia Allah rahasia ikhlas henteu kudu bagus rahasia ikhlas henteu kudu hebat rahasia ikhlas bakal tembong keikhlasan ulah cicing di kota ulah cicing di nu rame cicing di gunung ikhlas bakal kaambeul jeung kadeuleu suarana bagus ngajina hebat tetapi eueuh ikhlasan hebat tinggal hebat bagus tinggal bagus tetep bae ketika deuk asup Islam mah moal diteangan loba jasa jelema nu deuk asup Islam di Jakarta muih aya kiai loba embungeun neangan kiai urang lembur bae bere haji pendi kumaha nu kos kitu gila aing mah hadireuna ge teu daekeun teangan nu ikhlas aya rahasia Allah masyaallah nya jelema buta terus suarana jore nyana ngomong ulama ku Allah dinasibkeun hiji buta nomor kadua suara jore cek nyana tetapi kula doakeun sing bisa ibadah ka Gusti Allah hate kula naon ngan Allah doang matana buta suarana jore tapi qalbuna qalbu Allah masyaallah ieu ditareangan ku jelema si buta jeung si goreng suara aya nu bagus suarana poh matana ge cekas parah tapi tilok diteangan aya naon sih di balik eta ternyata horenganan ikhlas. Nah iyalah urang kudu bisa ikhlas syariat tapi ikhlas syariat tapi ikhlas syariat lillah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hiji ibadah ka Gusti Allah. Dua teangan keikhlasan urang sampaikeun ka urang bisa berbicara sorangan kasalahan urang bisa kanyahoan ku urang sorangan. Engke ikhlas mah kos kitu tah. Ji aing salah tah. Aduh aing teu bener tah. Kan jelema nu teu ikhlas bang tilok buka pikiran salah. Teu narima. Jelema lamun ikhlas bakal narima salah tah aing. Aduh masyaallah. Aing teu bener. Cerik ka Allah. Hampura Gusti salah atuh. Tapi lamun nu teu ikhlas mah teu ikhlas. Boho atuh. Ngomongna ge hebat kan? Aing hebat kan? Geus boal aya tandingnya aing hebat kan? Tinggal paehna doang kan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terakhir urang nyaritakeun Ibu Haji terbukti undanganana berarti aya amal anu tersimpan anu urang teu nyaho anu pasti jasa sekian amal aya loba amal tapi aya nu ikhlas hiji bae insyaallah urang doakeun mudah-mudahan sakabeh dosana dihampura ku Gusti Allah dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur urang, bapak kolot urang, kerabat urang nu geus maraot sarua mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana. Dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana, ditempatkeun dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan anu hadir di dieu mudah-mudahan sarua maot husnul khotimah. Amin ya rabbal Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sakitu pengajian tina guru urang mudah-mudahan manfaat kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.